drama si Neng. Banyak. Si Neng sekolah moalnya poe ayeuna. Pagiku cerahku, bapakku enggis balik. Hihiu. Aduh, aja. Neng. Apa itu? Neng, kawan kau nyamper lah nih. Iya, bapak ini sekedap. Bapak, Apa pasal macam tu? Neng minta bekal, Pak. Amboy, kau tuh udah besar lah. Janganlah bakal-bakal terus. Apanya Neng teh butuh jajan dari bapak buat menghadapi hari Neng yang sangat berat. Alah, macam betul pun. Nah, singgit. Ih, bapak duit naon ieu? Nah, kieu aya bahasa Araban. Duit malai lah tuh. Wow, ieu mah jiga dinu upin-ipin teh nya, Pak. Tapi ieu teh sabarahannya. 2, lisan teh lamun dipake jajan seblak. Bisa lah, itu kan duit. Jadi sama lah. Bisa guna buat belanja. Oh, gitu eta teh, Pak. Nya geus atuh Neng berangkat heula nya. Assalamualaikum. Oit, tak salim tangan ke? Embung leungeunna bawa tarasi. Kurang ajar sangat lah budak tuh. Tapi iya pun buat rasi. Hayu Min. Tuh kan kamu ari sama aku di sampeur masa sekolah, ari kamari mah sama aku tadi sampeur minta sekolah ih. Apanan kamari mah bapak Nengna can balik. Ari ayeuna bapak Nengna kan geus balik. Oh, gitu. Ih meni, oh hungkul kamu mah. Terus aku harus kayak gimana atuh? Nya kasih selamat atuh, kan bapak Neng teh geus balik. Kayak selamat ya Ning, bapak kamu udah pulang. Gitu. Ah, meni jika ulang tahun wae kudu diselamatan kamu teh. Yeay, kamu mah meni kitu sama aku teh. Ya udah atuh, selamat ya Neng, bapak kamu kawin deui. Ih, Jasmine lain gitu. Makanya bapak Neng kawin deui. Kamu mah mending ngomong gitu ke aku teh Jasmine. Ih, Kan biasa ru atuh jika aku bapaknya kawin deui, kan bestie. bestie sih bestie, tapi entah ngomong gitu atuh Jasmine. Ih, Jadi tentu Neng bapak kamu bawa kuyang. alah, heueuy Neng poho teh nanyakeun ku yang Ning. Balik deui kitu urang tanyakeun heula. Ah, meni balik sekolah we atuh tanyakeunna, da kamu teh bakal balik emang rek mondok di sekolah. Ya udah atuh, tapi BTW Neng bakalna 2 ringgit. Kalau Iri bilang dong, Dih, pira 2 ringgit game nih sombong pisan ih. tapi kan ringgit 2 ringgit. Tapi kan teu bisa dipake, teu bisa dipake. Cek saha kamu mah Iri we teu boga ringgit. Nyanggeus aku mah kamu we, aku mah kurang ngabejaan hungkul. Iri bilang bos 2 ringgit nih, senggol dong. Dih, Alah, mananya gula teh? Di mama Neng kitu can dibalikeun. Ya mah kudu dicokot lah kayak mana? Ah, menyak. Aya tohnya mama Neng mah. Mak Neng. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Pasi-pasi pasi. Kau opet ke? Menyak. Iya mah bunda atuh lain opet eta tetangga belah dina. Jiran rupanya. Lain jiran. Iya mah bunda. Geusnya bunda kamu mah Neng heula. Mangga. Betul lah orang-orang kampung ni. Mama Neng, saha eta di imah? Si bunda apa nyata naon gandeng-gandeng kita tadi teh. Salaki abi eta nduk dina kursi teh. Menyak. Pantesan geus kuramas budanya mama Neng eta teh dianduk. Ngaranna ge atuh bunda salaki karek balik dan segala gaya we ieu mah dicobaan ku mama Neng teh. Menyak. Bunda jadi mau. Meni sok aya-aya wae si bunda mah nya. Mama Neng, salaki teh lain orang Tasik. Nah ngomongna eta mah kuat jiga boy. Apanan kabawakeun eta teh bunda di pagaweana. Mama Neng ge bingung lah apa jadi kitu balik-balik teh jadi upin-ipin. Menyak. Aduh, aing mah meni loba pisan teh saha nu ngapoe teh. Nyusuh we pagawean teh. Aduh, itu pepoean Mama Neng kosong geuning. Moe di dinya ah. Lajikeun nomplok eta bisa moe di dinya. Kumahanya ya teh Ibu Haji carana nginjem naik ka Bang Emok leungeun kuat ke asa hampang kieu punten nya hampang kieu emasan. Nah Haji geus si Imas itu teh.
Imas. Asa anu gerowan ya teh? Di mana nya? Kumaha cenah eta si Imas teh? Imas. Di mana eta nu gerowan nya? Jurik itu. Di dia Imas. Ieu teh Ibu Haji nu gerowan teh Imas. Ibu Haji gini nu gerowan teh. Cing atuh Imas eta beungeut nih hareup-hareup teuing. Kan hadi keur Imas. Aya naon eta Bu Haji? Cing atuh Imas Ibu Haji teh nginjem ngaran. Ninjam ngaran. Ari engke Imas teh boga ngaran mereka Ibu Haji kumaha? Lain kitu atuh Imas, Ibu Haji teh nginjem ngaran teh jang nginjem deui ka Bang Emok. Oh gitu ngomong atuh Bu Haji teh tadi. Jadi Imas teh kan entah salah paham. Mantakna atuh Imas, ari sakola teh asup ka jero lain dihareupeun gerbang hungkul. Apanan Imas mah sakolana ge bari dagang. Ari nu dagang mah kan teu meunang asup ka sakolanya. Jadi Imas mah sakolana ge kudu nepi ka gerbang. Ah, teu jadi Imas, meni maneh mah teu eling jigana teh lieur ka Ibu Haji ge. Balik pisan Ibu Haji mah geus ngageruan tapi teu jadi. Maneh nu teu balik mah Imas ah. Maning, mana atuh gula bunda teh? Cing atuh bunda lah meni gula 2 siki kuat ka dientak deui nya. Manya. Apana duit bunda teh beak maning. Dipake ngarentengan anu Bu Haji. Jadi we bunda jeung meuli gula-gula geus teu kabeulih pisan mah maning. Heulah engke kumaha maning dianterkeun gampang eta mah. Manya, yang geus atuh bunda balik heulanya maning. Har, nah baliknya kadinya bunda, lain jalan harap dia teh. Manya. Aku sakit mama neng jadi bunda lewat kadewenya, mangga. Kenaon cek Imas? Nya keur we baju atuh bunda. Gampang teh dipake ku Mama Neng. Jadi we ku Imas dipake popoeanna. Manya. Mama neng ieu popoean ku si Imas. Sok sia Imas, sok anggar sama aya geus make popoean batur teh. Diangkatan deui. Mending aku angger pisan Mama Neng masuk kula. Imas moe di dieu teh. Tapi mau diangkat eta sabaraha? Ku anggar si Imas da. Sok tara balik hirupna teh. Eta kalakuan teu ganti-ganti tiba heulanya. Adek, sinilah kejap. Duh, ieu disalaki kuat ka gegeruan wae meuni. Teh seubeuh kitu peuting. Aya naon atuh meuni gegeruan wae Kenapa lah jiran-jiran kau ini aneh sangat? Aneh-aneh kumaha atuh ari Aneh macam mana? Tadi pun jiran kau nih, maci-maci masuk sini. Tak ada assalamualaikum, tapi palu dia. Macam tu lah, aneh sangat kan? Apaan anu eta mah kabentar ku gelap Jadi we kikituan eta teh. Lah, posna bunda di mama ning. Pas pisan eta popoean Mama Neng kosong euy. Moe di dinya. Aduh. Ibu Haji gede ngageruan teh. Manya. Mama neng, ieu popoean ku si Popon. Ku si Popon. Salah. Kamu tuh pelempang tengah jangan. Alah, pokoknya bunda di Mas Mama neng. Aduh, benar gelap.